Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim abdi badhe ngalangkeun buku Juru Temu. Bunuh hidup di dunia ku kersaning anu agung, ku kersaning anu agung, geus pinasti panggih, geus pinasti, geus pinasti panggih. Jeung dua rupa perkara senang paseula jeung bingung. Saupama hayang senang gawe urang masingsut, gawe urang masingsut, insyaallah hasil, insyaallah, insyaallah hasil. Sauntang ka Pangeran ngadua sing hasil maksud. Hidup di alam dunia ku kersani nu kawasa, geus pinasti bakal panggih, suka bunga jeung kaseuti, dua rupa nu tumiba kakabeh jalma di dunia. Senapa tumbuh jeung bingung, eta geus tentu kasorang. Saupama hayang senang kudu usaha berjuang, dina laku lampah jujur, kami barang utaka jeung kasusah